Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Urang sadaya tos warahmatullahi kempel di tempat anu wabarakatuh. insyaallah barokah ieu. Amin. Wengi ayeuna teh wengi kadua dina amin. Wengi kadua oge. Alhamdulillah di mingguan kadua. Dina urang Sadaya tos ieu mah kempel seja di tempat anu ngobrol we, insyaallah ngobrol. barokah ieu. Amin. Ngobras. Wengi ayeuna teh wengi kadua dina tapi orang ngobrolna teh ninggal kana kitabnya di mingguan kadua. Tah sateu acan Dina ngaos urang ieu mah seja baca-baca dulu ngobrol we, Fatihah. ngobrol. Qabla bidayati Ngobras. ta'limina hayya naqra suratul Fatihah jamaatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila Tapi hadratin orang Nabil ngobrolna teh ninggal Mustafa kana Muhammadin kitabnya. sallallahu alaihi wasallam wa ala Tah, alihi sateu wa acan ashabihi wa azwajihi wa ngaos dzurriyyatihi wa ahli baitihi baca-baca kiram. dulu Fatihah. Al-Fatihah. Qabla A'udzu bidayati billahi ta'limina minasyaitonir hayya naqra rajim. suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. minasyaitonir Alhamdulillahi rajim. rabbil alamin. Muhammadin Arrahmanir rahim. sallallahu Maliki alaihi yaumiddin. wasallam wa ala alihi wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sareng Fatihah nu salajengna urang sangakeun Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Kakekna Cep mustaqim Hafid. siratal ladzina Terus an'amta Aki. 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam. Sareng Fatihah nu salajengna urang sangakeun ka kakekna Cep Hafid nya. Terus Waalaikumsalam. Summa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha khususan ahli kubur sapna di Bindarkum. Summa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ja'alal jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin urang sangakeun kanggo sadayana wargi urang sadaya rerencan urang sadaya teu sehat mugia disehatkeun anu kawitu tang mugia tiasa mayaran hutangna anu rezekina kirang lancar semoga dilancarkeun wargi urang sadaya rerencangan urang sadaya. Summa ila arwahi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Rezekina kirang lancar semoga dilancarkeun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Alim Al-Fadil. Fatihah nu salajengna kanggo
Syekh Sumer kitab Al-Hadrami Aminati summa ila arwahi sareng Syekh sarahna Muhammad kasifatu Nawawi. saja summa ila arwahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim urang ghairil kawitan maghdubi tapi sate 'alaihim acan kanu bab anu bade dipajeng. Urang ngulang heula anu kamari. Kamari teh urang teh geus matelakeun naon wae. Anu aya we. urang kawitan Tentang bismillah. anu bade dipajeng. Nya kamari teh mertelakeun tentang bismillah. Jadi bismillah teh kamari teh urang teh secara hukum fikih aya 5 anu aya we. Bismillah. Pertama aya bismillah anu wajib. Ya kamari teh anu wajib teh nyaeta bismillah nalika maca. Jadi bismillah teh kamari teh Fatihah dina salat. Secara lamun teu maca eta, teu maca bismillah dina salat, maka batal salat. Pertama aya bismillah anu wajib. Anu wajib teh nyaeta bismillah nalika maca. Meh kaciri bae meh Fatihah dina salat. Soalna lamun teu maca eta aya nu nanya dia bige ngiringan bismillah dina salat maka batal salatna. Mangga. Anu kadua teh bismillah anu sunnah. Bismillah anu sunnah teh nalika migawe pagawean eta aya nu nanya dia bige ngiringan. Ceuk bahasa mah hade eta teh pigawean teh. Jika misalkan orang teh erek ngaji maca bismillah, maka kaituna bismillah eta bismillah anu sunnah. Anu kadua anu katilu bismillah anu haram. Migawe pagawean anu bismillah anu haram teh nyaeta nalika urang maca bismillah. Jika misalkan urang teh erek migawe anu kadua anu katilu bismillah anu haram. Bismillah anu haram teh eta nalika urang maca bismillah. Erek migawe. Jadi erek migawe paharaman urang maca bismillah. Tadi contoh anu disebutkeun mabok, misalkan urang rek mabok tapi bismillah heula. Tah, lak we. Maka bismillahna jadi haram eta. Jadi erek migawe paharaman urang maca bismillah. Tadi contoh anu disebutkeun mabok. Urusan ka surga atawa henteu mah eta urusan Allah. Lak we. Maka kita tidak ada yang tahu, Bro. Buat ting mabok teh. Naon gitu kan. Aya oge bismillah anu makruh urusan ka surga atawa di mana urang maca bismillah di tempat-tempat anu kira-kirana kita tidak ada yang ewa eta tempat teh. Buat ting mabok teh. Misalkan maca bismillah di keur di ieu misalkan keur di mana nya? Aya oge bismillah keur di WC. Makruh. Eta kan tempatnya rada-rada kotor gitu. Tempat anu tempatna keluar najis. Pas maca bismillah eta bismillah jadi makruh. Di karaoke maca bismillah di keur di ieu misalkan keur di WC. Eta kan tempatnya rada-rada kotor gitu. Di pasar ge kurang dianjurkan eta. Soalnya pasar teh jadi makruh. Di karaoke. Gimana di Pam? Tah, terus aya bismillah anu mubah, bismillah anu mubah. Tadi mana urang rek migawe pagawean anu sifatna duniawi. Muhun mangga abi atas saya dianjurkan eta. Soalnya pasar teh sifatna duniawi. Tah, terus kamari teh lanjut kana rukun Islam. Rukun Islam teh aya bismillah anu mubah. Aya 5. Anu kahiji syahadat. 2 tilu duniawi. 4 abi atas saya. 5
Sifatna Nah, duniawi. eta nya. Tah, terus kamari rukun Islam. Rukun Islam teh aya 5. Nu kahiji syahadat. 2, 3, 4 pelaku. Nah, eta nya. Naon? Naon ieu teh kamari teh? Saacan lanjut cenah sok bisa nu rek ditanyakeun. Iya, pelaku. Naon? Puasa lah kan zakat mah pas rek Idul Fitri. Naon ieu teh kamari teh? Bae we. Saacan lanjut naha bet puasa. Sabab ge zakat teh kan aya zakat fitrah. Anu eta emang kuduna di naon di bulan Ramadan. Aya oge zakat mal anu tidak mengenal waktu, aya zakat-zakat nu teu mengenal waktu. Puasa, aya puasa mah kan wajib emang di dinya. Sabab ge zakat teh kan aya zakat fitrah. Jadi bisa piheulakeun ni zakat. Anu eta tapi emang khusus zakat fitrah mah nyangke pas naon di bulan Ramadan. Tah, aya oge zakat mal anu tidak mengenal waktu, aya zakat-zakat nu teu mengenal waktu. Aya kurang lanjutkeun kana dinya unggul gitu. Jadi bisa Arkanul Islaminya paslun bismillahirrahmanirrahim. Oh. Paslun ari ieu hiji pasal. Tah. Anu aya kitab nama tinggal eta di tengah. Dina paslun di tengah. Aya Arkanul Islaminya paslun di tengah. bismillahirrahmanirrahim. Oh, bener. Anu dina Paslun matan ari bae ieu hiji pasal. Imani lain eta aya kitab nama tinggal eta di tengah. Dina paslun di tengah. Aya sanggeus Islami. Anu dina matan mah bae tong ka. Imani. Paslun ari ieu hiji pasal. Tinggal heula dina tengahna kap. Bae nu lain mah ngadangukeun heula. Sanggeus Aya Islami, fi bayani jami'i ma wajaba bihi al iman. Pasal ieu teh dina mertelakeun Di logat paslun mah. ari ieu hiji pasal. Tinggal heula dina tengahna kap. Oh. Ek Bae nu lain mertelakeun mah ngadangukeun sakabeh heula. perkara Aya fi bayani jami'i anu ma wajib wajaba bihi al bihi iman. al imanu nga pasal ieu teh dina mertelakeun Ngimankeun. wal Di barohinu logat mah. barohin di dia. Jadi ieu teh jama. Ek mertelakeun Jamana tina burhan. sakabeh perkara anu Jeung wajib bihi ngajelaskeun al-imanu nga adalatu ala haqiqatil iman dalil-dalil wal anu mertelakeun kana iman. barohinu Tah ayeuna barohin tinggal ieu di teh dia. Jadi arkanul ieu teh jama. imani Jamana Ari tina burhan. rukun iman sitatun eta aya genep Ngajelaskeun adalatu ala haqiqatil iman dalil-dalil anu mertelakeun kana iman. tah kamari abi gaduh baturan ditanya cenah rukun iman teh sabaraha spontan ngajawab 5 sitatun aya eta aya genep anu ngaraos we eta inisialna Fahmi Rizky Romdoni Toyib. Nah kamari abi gaduh baturan ditanya cenah rukun iman teh jadi sabaraha rukun iman teh aya spontan ngajawab 5 urang bahas Aya. etik dina kasih patu Anu ngaraos sajana inisialna Fahmi Rizky Romdoni fa idofatul arkanu ari idopatna lapan arkan min Jadi, idofatil rukun iman teh aya. eta idopat kana Urang lapan bahas etik iman. dina kasih patu sajana Ieu mah dina tengahna heula Bib. Bil. fa idofatul arkanu Matakan ge. ari idopatna lapan arkan min idofatil Tah, ieu. eta idopat kana Nah, bet lapan iman teh aya ieu cenah naon naon aya iman teh. Al imanu ari iman tadi dia. Allazi eta iman teh huwa matakan ge atas diku ngabenerkeun tah ieu jadi ngabenerkeun al qalbi nah bet iman ku hate. teh aya ieu cenah naon iman teh naon aya ngabenerkeun ku iman hate. teh?
Al imanu ari Jadi urang iman teh, tadi dia allazi teh, eta iman bener, teh eta huwa iman. atas diku ngabenerkeun jadi ngabenerkeun Can. alqolbi ku hate iman teh ngabenerkeun ku hate urang teh ku hate teh iman Can. ya ta'alaku anu cumantel bimakna kana makna ya tamassaku bidalika jadi berpegang teguh iman teh berpegang teguh fal imanu logotan ari iman Ya secara ta'alaku bahasa teh anu cumantel mutlakun bimakna kana makna ya tamassaku bidalika mutlakut tasdik. jadi berpegang teguh iman teh berpegang Kamu secara bahasa teguh. mah nya iman teh ngabenerkeun. Jadi ngarasa fal imanu hal, logotan misalkan ari si iman kakak ngomong secara bahasa teh pernyataan sesuatu. mutlakut tasdik jadi kadar Nah, misalkan eta perkataan tadi Kamu secara bahasa mah kurang tina nya hatu iman teh teh ngabenerkeun. oh bener si kakak teh mencintai dirinya Ngarasa, eta ngaranna iman secara bahasa. misalkan si kakak ngomong pernyataan sesuatu Sawaun kana bimaja abihin nabi au bi ghairihi. Jadi secara bahasa mah erek Nah, eta teh misalkan eta ajaran perkataan nabi tadi, atawa aku lain. mencintai Lamun tina urang hate teh, ngabenerkeun sesuatu oh bener eta si iman kakak teh ngaranna. mencintai dirinya eta ngaranna iman secara bahasa sawaun kana bimaja abihin nabi au bi ghairihi jadi secara bahasa mah erek eta teh ajaran nabi atawa lain Mana tadi teh lamun Podi? urang ngabenerkeun sesuatu eta iman Wasyar'an ta ai secara istilah iman teh atas diku bijami imaja abihin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidoruroti la mutlaqan wasyar'an ta ai wa makna secara tasdik. istilah Jadi iman teh secara istilah mah, diku bijami iman imaja teh abihin ngabenerkeun Nabi sallallahu kana alaihi sakabeh wasallam. perkara Mimma anu datang ti ulima nabi anu diajarkeun ku minad nabi dini sallallahu alaihi wasallam tina anu La dikanyahokeun tina wa agama makna tasdik jadi jeung anu sah secara eceuk istilah mah akal. iman Jadi teh lamun ngabenerkeun misalkan urang teh kana ngadangu sakabeh perkara hadis anu datang tentang ti nabi agama, anu terus diajarkeun urang ku nabi percaya, tah sallallahu eta alaihi iman teh. wasallam Lamun tina secara anu istilah mah dikanyahokeun tina agama jeung anu sah tah eceuk eta mah iman Akal. kasih rapi tapi eta mah secara bahasa tapi secara istilah mah tentang agama nah secara istilah jadi anu dikenal iman eceuk masyarakat secara istilah mah. iman teh nyaeta urang percaya kana ajaran nabi eta iman. Tah eta mah iman kasih rapi tapi Lamun misalkan Eta mah percaya secara kasih rapi bahasa, tapi secara secara istilah istilah eta mah. teu iman. Tah, Tapi secara lamun bahasa istilah, jadi hukum anu mah eta dikenal iman. iman eceuk masyarakat Urang lanjutkeun kana iman teh mata. nyaeta urang percaya kana ajaran nabi eta iman Da versi asli ayeuna sapinahna. Lamun Arkanul misalkan iman percaya sitatun tadi kasih rapi, antu secara mina istilah billahi. eta teu iman Kahiji tapi lamun bahasana hukum ngimankeun urang lanjut maneh mata maneh we. versi asli ayeuna sapinahna Marane Arkanul iman sitatun tadi antu mina imankeun aranjeun Kahiji billahi ka Allah. ngimankeun maneh Jadi rukun iman nu kahiji teh iman ka Allah. maneh we marane Wa malaikatihi antu mina ngimankeun kadua billahi ka Allah ngimankeun ka malaikatna. jadi rukun iman nu kahiji teh iman ka Malaikatna Allah. Jadi Allah teh boga malaikat anu teu apal urang teh malaikat teh aya sabaraha. wa malaikatihi Loba. Saking kadua lobana kieu. Anu ngimankeun telepat ka aya namana malaikatna. teh Baitul malaikatna Allah jadi Allah teh boga malaikat anu teu Baitul apal urang teh hikmah. malaikat teh aya sabaraha Jadi di saking lobana di langit aya tempat hajina aya para namana teh malaikat. Baitul
Tah, didinya teh tiap tahun Baitul hikmah atau baitul naon? datang Jadi 10.000 malaikat yang haji. Toa. Di langit ayat Setahun deui datang di 10.000, 10.000 bieu teu indit, tetep didinya. Tah. Jadi Didinya nambah. teh Setiap poena teh 10.000. tiap tahun datang Itu jadi emang 10.000 loba malaikat malaikat yang teh. haji. Tawaf. Setahun deui datang di 10.000, nu 10.000 bieu teu indit, tetep didinya. Jadi nambah. Setiap poena teh 10.000. Itu jadi emang loba malaikat teh. Ah, duka eta mah abi teh can ngaos. Masalah eta mah, tapi lamun cek guru mah nya. Tergantung pikiran. Tetesan air wudu. Ngaos. Masalah eta mah, tapi lamun cek guru mah nya. Malaikat teh anu wajib dikanyakeun aya. Tetesan air wudu. Malaikat anu wae. Malaikat teh anu wajib 10. Malaikat anu wae. Malaikat nu kahiji nu wajib dikanyaokeun eta teh malaikat Jibril. Ai malaikat Jibril teh anu orang Jibril. Tah ieu teh malaikat malaikat nu kahiji nu wajib dikanyaokeun ibarat urang mah eta teh malaikat kanana Allah Jibril. karena malaikat Jibril anu nyampaikeun wahyu kana Nabi orang Muhammad. barat mah Gabriel. Malaikat panggagahna pokoknya. Aya nu ngomong mah malaikat Jibril sayap kanana unggul Anu ti timur nepikeun ka cek barat. ibarat urang mah Kumaha eta? tangan kanana Allah. Karena malaikat Jibril anu Teu nyampaikeun kahartos wahyu gitu. ka Nabi Muhammad. Malaikat panggagahna Apa tuh? pokona. Aya nu ngomong mah malaikat Jibril sayap kanana unggul ti timur. Anu kadua aya malaikat Kumaha eta? Mikail. Lamun cek orang barat mah aya Michael. Michelle. Malaikat Mikail ieu Anu kadua aya malaikat ditugaskeun ku Allah jang ngatur hujan. Ngatur hujan cek teh orang barat mah jadi aya Michael. tetesan air yang jatuh ke bumi tidak kurang dan Michelle. tidak lebih. Geus pasti hitunganna sakitu. Malaikat Mikail ieu Ditaker anu anu mengendalikan ditugaskeun ku Allah air. jang ngatur hujan. Ngatur hujan teh Lain. jadi Lamun apatan mah 5 elemen. tidak kurang dan tidak lebih. Geus pasti hitunganna sakitu. Eta mah ngaranna Aang. Ditaker. Anu mengendalikan air. Lain. Lamun apatan mah 5 Tadi teh elemen. malaikat Jibril, Mikail. Tah anu katilu aya Eta mah Israfil. ngaranna Ieu malaikat Aang. Israfil teh anu ditugaskeun ka Allah jang niup sangkakala. Tadi teh malaikat Jibril, Mikail. Tah anu katilu aya anu kaopat Israfil. aya Ieu malaikat Israfil teh anu ditugaskeun ka Allah jang Iya. Sangkakala. Israil teh malaikat anu ditugaskeun ka Allah jang nyabut nyawa. Nah, Anu kabeh kaopat bakal aya dicabut malaikat. nyawa ke pas Israil. akhir zaman. Jadi kiamat. Israil teh Nepikeun ka malaikat anu Israil ditugaskeun oge ka Allah dicabut jang nyawana nyabut ku nyawa. sorangan. Nah, Kabeh bakal dicabut nyawa. anu kalima malaikat munkar, nu Akhir kagenep zaman. tah ieu malaikat Jadi munkar kiamat. nakir
nepikeun ka Anu malaikat tugasna teh nanyaan ke di cabut nyawana ku kubur. kita bakal ditanya orang teh man robbuka malaikat buka genap iya malaikat munkar nakir man robbuka teh nanyaan ke di Terus kita orang teh ngajawab kubur nya nu beriman mah. kita bakal ditanya orang teh Tah. man Terus nanti kap robbuka nah, beli bade dicobaan mah enggak tester gitu. orang teh ngajawab lamun nya nu beriman mah terus nanti kap Nah, digendir orang itu beli bade dicobaan mah enggak bukan tanggung teh digendir, Pak. digendir orang itu tanggung teh digendir mun karena kir aya Rokib jeung Atid. Aya malaikat Rokib anu nuliskeun kaburukan urang, jeung malaikat Atid anu nuliskeun kaburukan urang. Tah ieu teh malaikat Rokib Atid anu boga tanggeus mun karena kir aya Rokib jeung Atid berebu-rebu giga gitu. aya malaikat Rokib anu nulis Teka itu segala kehadiran urang kabeh manusia pan dicatet malaikat tah. Atid Amal anu ti nuliskeun awal kaburukan lahir urang. nepikeun ka maotna tah ieu teh teu malaikat kurang Rokib teu leuwih. Atid Sekretaris. anu boga teknologi Dan itu database na teh database-na eta berebu moal leungit gitu engke di akhirat teh bakal di teka itu digenrekeun tah maneh teh ti lahir nepikeun ka maot amal teh kieu. ti awal lahir nepikeun Kalakuan. ka maotna teu kurang teu leuwih Terus aya malaikat dan Malik. itu database na teh Delapan. Malaikat Malik moal teh leungit anu gitu engke di ngajaga akhirat teh bakal di pintu neraka. digenrekeun ka maneh teh ti lahir nepikeun ka maot teh kieu Aya nu Terus ngomong aya malaikat malaikat Malik teh malaikat anu Malik paling teh anu serem ngajaga karena ngajaga neraka. pintu neraka Jadi bebeungeutana teh lamun jiga jelema mah jamadud. Hei, lebih sih malaikat Malik soalnya jamadud nah bet aya jamadud. nu ngomong Karena malaikat amek Malik teh ningali jelema asup wae ka neraka. ngajaga neraka Heeh, nah maneh bet asup ka neraka gitu kan. lamun jiga jelema mah jamadud Hei, lebih sih malaikat Malik soalnya jamadud ieu mah nu asup neraka. karena Hei. amek ningali jelema Tah, asup aya wae ka oge neraka. malaikat Ridwan anu ngajaga pintu. maneh bet asup ka neraka surga. gitu Kumaha bebeungeutana? Cenah mah malaikat Ridwan mah berseri-seri karena bahagia ningali jelema teh asup ka surga. ieu mah nu asup neraka Lanjut. Hei. Wa kutubihi Tah, aya oge jeung malaikat Ridwan anu ngajaga katilu ngimankeun kana surga. kitab-kitabna Kumaha Allah bebeungeutana? na disebutna Cenah kitab-kitab mah malaikat karena kitab teh Ridwan teu mah hiji anu berseri-seri diturunkeun ka Allah teh karena aya bahagia ningali jelema teh opat naon wae. Lanjut. Injil, wa kutubihi Taurat, jeung Zabur, katilu ngimankeun kana kitab-kitab kitab karena kitab teh teu hiji Tah, diturunkeun ka terus Allah teh kitab aya anu terakhir diturunkeun opat nyaeta naon wae. Al-Qur'an, kitabna abang sadaya. Injil Taurat, Zabur Anu ka tah terus kitab anu terakhir opat diturunkeun warusulihi jeung nu ka opat Al-Qur'an, ngimankeun ka sakabeh abang sadaya. utusanana. Jadi rasul-rasul Allah teh aya seueur, tapi anu ka opat warusulihi jeung nu ka opat ngimankeun ka sakabeh utusanana. Jadi rasul-rasul Allah teh aya aya nu ngomong mah tapi rasul Allah teh aya 315. Tapi urang teu apal pastina sabaraha. Tapi nu wajib dikanyaokeun nabi dan rasul aya 25. Ti Nabi Adam nepikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi aya nu ngomong wasallam. mah Sebutan Rasulullah hiji-hiji teh nu
Tapi orang tak apa pasti sabaraha. Tapi nu wajib dikanyakeun Nabi dan kiamat meskipun orang nanya ka Nabi ti Nabi Adam nepikeun ka Nabi tidak ada waktu. Tapi aya nu sebutan aya nu spoiler mah meskipun orang nanya ka Nabi engke tak apaleun Nabi engke aya aya nu spoiler mah malaikat Allah banyak kiamat oke Nah, aya nu kalima wal yaumil akhiri jeung iman ka poe akhir. Ai poe akhir teh nyaeta kiamat teh. Kiamat teh susunana bersusun-susun. Awalna teh naon wae ka? Nah, aya nu kalima wal yaumil akhiri jeung iman ka poe akhir. Ai poe akhir teh nyaeta kiamat teh. Kiamat teh susunana bersusun-susun. Dabah. Awalna teh naon wae ka? Dajjal. Aya duhon teh jadi dunia diselimuti oleh kabut hitam. Poek Dajjal ditaci biji. Moal bisa keluar jelema teh nya pas masa-masa eta teh. Teknologi kabeh hancur. Tadinya mulai perang. Dunia diselimuti oleh kabut hitam. Poek teu kan geus eueuh kabut, geus teknologi geus eueuh. Perang ngalawan Dajjal make pedang dan panah dan kuda. Moal bisa keluar jelema teh nya pas masa-masa eta teh. Teknologi kabeh hancur. Tadinya mulai perang jiga arurang henteu kan geus eueuh kabut jiga jelema teknologi geus eueuh perang ngalawan Dajjal make aduh lamun dipayan ayeuna teu jadi kiamat Dajjal teh episode terakhir mah nah aya nu ngomong mah Dajjal teh jiga arurang tapi matana teh hiji pecak cenah biasa jiga orang aduh lain namun dipayan ayeuna teu jadi kieu tah aya nu ngomong mah Dajjal teh jiga arurang tapi matana teh hiji pecak cenah kudunanya urang ya biasa jiga orang lain kan eta supaya mengenali kan ti awal kene geus dibere nyaho. Jadi lain istilah pedang naon, pedang istilah ngadang cerita. Kumaha cenah. Cerita akhir zaman colok kan eta supaya mengenali kan ti awal kene geus dibere nyaho. Duka eta mah abi tah can naon. Jalmi biasa kumaha cenah. Cara ngahindarina tah. Kieu aya nu bilang jadi supaya orang terhindar dari fitnah Dajjal, orang teh kudu sering-sering maca surah Al eta mah abi tah Kahfi. Tanggal poe Jumat teh baca Kahfi. Jami biasa. Erek dicitah maca Quran kabeh. Cara ngahindarina tah. Kieu aya nu bilang jadi supaya geus ieu cuman sasurat teu dititah maca kabeh Quran. Surah Al sasurat tungkul teu insyaallah teu berat teh baca Kahfi. Aya dilakonan mah. Insyaallah kita maca Quran kabeh. Malam Jumaah na Yasin ke isuk-isukna maca Kahfi. Eta geus ieu cuman sasurat teu dititah maca kabeh Quran. Sasurat tungkul teu insyaallah teu berat teu. Maca Yasin. Caroli. Insyaallah. Malam Jumaah na Yasin.
Cesin. Tah, ieu nu terakhir. Anu kagenep iman wal qadari. Iman kana papasten teh sesuatu nu geus dipastikeun nyaeta takdir teh ya. Khairihi alusna wa syarrihi jeung gorengna minallahi taala eta ti Allah taala. Wal qadari sakabeh nu iman kana dialami papasten kita yakini bahwa itu semua dari sesuatu nu geus dipastikeun nyaeta takdir teh ya. Khairihi alusna wa syarrihi jeung gorengna minallahi taala eta ti Allah taala. Sesuatu nu geus dituliskeun dialami kita yakin qadar tah qadar teh engke nu jadina eta anu geus dituliskeun. Heeh. Jadi qada jeung qadar teh kieu. Jadi qada teh kieu takdir teh anu geus dituliskeun aya nu terjadi. Qadar tah qadar teh qadana misalkan eta urang kabeh teh ieu bakal jadi beunghar ieu. Amin. Tah qadarna engke orang beunghar eta qadarna. Jadi qada teh kieu takdir teh anu geus dituliskeun aya nu terjadi. Lamun misalkan acan, qadana misalkan urang acan ieu urang can beunghar tapi teh geus dituliskeun. Qadarna acan berarti. Tah, qadarna. Tah, engke orang beunghar eta qadarna. Takdir. Saya qadana berarti. Lamun misalkan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Allah itu maha adil. Tapi dah geus dituliskeun. Karena alam qadarna acan berarti. Eta teh cuman sementara. Orang bakal hirup di alam nu leuwih kekal. Kabeh pagawean urang anu sia-sia. Misalkan di dia emang awal hasilna, tapi ingat Allah mah henteu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Melihat karena Allah itu maha adil. Yang dijadikan amal yang di akhirat. Di akhirat urang boga tabungan. Itu cuman sementara. Ulah sieun bakal hirup di alam nu leuwih kekal. Kabeh pagawean urang anu sia-sia. Misalkan dia emang awal hasilna, tapi ingat Allah mah maha melihat. Melihat karena proses urang yang ke dijadikan amal yang di akhirat. Di akhirat urang anu ngobrom teh nu kumaha ulah sieun pokona mah. Heeh. Bisa diusahakeun misalkan naon wae. Anu ngobrom teh nu kumaha? Allah teu ngarobah. Mamun si jelema teu naik. Tah eta. Dem. Ubah. Mualaf. Jadi mengacu ka Allah tuh. Tah eta. Dem. Nah eta. Ubah. Mualaf. Mengrio. Nah eta. Beunghar teh naon? Henteu maksudna pandanganna itu atuh sia-sia anu teh usaha teh berarti acuan teh kanu ngedon gitu. Oh berarti kieu. Tah beungharna nu kumaha? Kuduna berpikirna kieu. Urang teh ningali acuan geus semaksimal mungkin tapi hasilna eueuh. Teh kuduna ningali karena naon teh ikhtiar urang kana usaha urang apakah atuh sia-sia. Kan beres Gusti Allah lagi. Ada ieu mah karena urang. Ieu mah karena tah beungharna nu kumaha? Kuduna pesta yang kieu coba mun karena Allah. Allah teh. Da ieu mah misalna urang wae ieu mah. Nanaon teh beunghar aya urang rasa ningali. Itu aya di jawaban. Anu nu hade teh lain nu sok beunghar unggul lah. Gusti Allah lagi. Ada ieu mah karena urang. Ieu mah kalau alus banget teh lain beunghar. Bagian teh kieu. Oh. Dem. Jadi Allah lebih tahu gitu kebutuhan orang. Nah, jadi Nah, itu berarti orang syukuri. Dem, nikmat.
Nah, jadi anu kudu diperhatikeun mah sebenarnya lain takdir antara orang miskin atau kaya, tapi kumaha carana orang mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat. Nah, jadi anu kudu diperhatikeun mah sebenarnya lain takdir antara orang miskin atau kaya, tapi kumaha carana orang mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah. Hai. Muhun tah sakitu wae pasal anu diterangkeun di malam ini, yaitu pasal tentang rukun iman. Wallahu a'lam bishawab. Doa kifaratul majlis. Doa ka tang. Hai. Atau sadaqallahul azim. Muhun tah sakitu wae pasal anu diterangkeun di malam ini, yaitu pasal tentang aladian fauna rabbi faqihna wa qarabatil lana fi dinina aladian fauna rabbi faqihna antal wa qarabatil lana fi dinina abdi tawasul ku pamurukan kajembaran sadaqallahul azim.